endah anugerah tinu kawasa kaendahan jeung kaahengan alamna bentangna pariwisata di Garut aya duana kajojok ka mana-mana lepas rasa mun seuk aya di dinya papandayan alam endah anugerah tinu kawasa kaendahan jeung kahengan alamna jaga riksa sing taweksa ulah balangah gagabah sabab alam moal ngadakwa bisi urang bakal hanjeulu akhirna papandayan mepelingan kawah mas mata kuas kawah nanguklak matak nyeblak kawah baru pada muru nitip ropea keur balarea cai panas dicigeuna ngandung warirang keur urang pondok sawadah keur ngemah matak betah geunah jeung tumanina papandayan ngagupayan